Abdi Reza selaku Rama. Abdi Dea selaku Sinta. Abdi Sherly selaku Lasmana. Abdi Elda selaku Pembakarna. Abdi Alvan selaku Rahwana. Abdi Gaisan selaku Hanoman. Rama, Sinta, jeung Lesmana masih di pangbuangan. Dit, tangkap pinjam tuh kuring. Abdi upami abdi angkat, abdi mau tiasa ngajaga anjeun. Tentu dah hari uang. Damang mah da aya keneh Lasmana. Indit. Nuhun, abdi bade ngalakukeun eta. Rama indit, waktu geus kaliwat, tapi Rama can mulang. Geus Lasmana, pilali Rama, aku di dieu damang. Nuhun. Nalika Sinta nalira, Rahwana muncul sareng nyobian nyulik Sinta. Abdi Raja Alengka. Jantan garwa abdi sareng sumping ka kerajaan abdi. Ah jahat, tinggalkan ieu tempat saja Rama sareng Lasmana sumping. Abdi henteu sieun. Rama, balik ke dia. Lasmana di mana? Hahaha. Sia hayu atuh. Rahwana nyadak Sinta ngapung ka Alengka. Sakedapan Rama jeung Lesmana mulang. Naon anjeun ninggalkeun Sinta, Lesmana? Sinta pasti sieun. Akhirna neangan Sinta. Mana anjeun? Sinta, Sinta. Di jalan maranehna papanggih jeung hiji kerah. Tuluy minta tulung pikeun manggihan Sinta. Hanoman, tulungan abdi ngelarian istri abdi. Nuhun. Abdi bade ngabantosan anjeun. Hanoman robah jadi monyet letik sarta ka tempat Sinta. Abdi Hanoman. Abdi sumping kasabab pamantarama ikan nyelamatan anjeun. Abdi sieun sareng sedih piksan. Anjeun bantosan abdi keluar ti dieu. Sing sabar atuh sakadap deui. Marga Rama sareng Lesmana enggan sumping ka dieu. Rama jeung Lesmana indit ka Alengka babarengan. Balikeun Sinta. Tong ngarep-ngarep anjeun bakal maot Rama. Tibakarna adi kuring paehan Rama jeung Lesmana. Kumbakarna ngamuk terus nyerang Rama. Aduh kakang, anjeun maot di tangan manusia. Anjeun ngajadikeun kuring sedih Rama. Rahwana naranjang. Kuring moal ninggalkeun maneh Sinta. Apunten, ieu kabeh salah abdi.